Waalaikumsalam. Mat, silakan duduk. Nuhun Pak Ustad. Pak Ustad, abdi bade maos sapina. Sok. A few moments later. Mat, saya akan beri tugas ke Pak Ahmad. Tugas naon Pak Ustad? Tugas nama saya Etik Mat. Nalar wakiah napikeun ka akhir. Hah? Nah, apakah? Paling nama panjang Pak Ustad. Segitu-gitu baik. Jika mulang ya nama, jangan pakeun. Nuhun siapa tuh Pak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo mana kunaon Ahmad? Itu lejokeun ayeuna Pak Ustad. Nyeri henteu eta teh. Henteu Pak Ustad, aya nyeri mah henteu. Ada tuh lempana, gempo, jeung aya nama geura balik. Nya Pak, ieu ge bade mulang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. No. Bismillahirrahmanirrahim. Si aman kemana wae ieu. Cenah we datang, budak teh. Astagfirullahaladzim. Budak ieu kamana? Cenah we datang kiwari cenah yang bisa ngaji. Tapi nalar kiwari cenah tang datang. Pasti si aman. Assalamualaikum. Pak Ustad, Assalamualaikum Pak Ustad. Kunaon itu kunaon? Iya Pak Ustad, kudu mulai pangajampekeun. Sok calik. Iraha ieu tak budak begitu. Ya Bu tita kali Ustad, ya teruli ini selalu bantu. Sok kadiekeun urang jampe. Kabar. Sampai harus ya. Harus di balik mana? Bapak kasir Pak Ustad. Oh. Bade naros sok ngaraji tara. Tara Pak Ustad, assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Ahada jang. Aing ngaji teh kewajiban kanggo umat Islam. Nuhun Pak Ustad, insyaallah kapali nama bade. Nama abdi bade pernias wae Pak Ustad. Lah, garang-garang teuing. Itu panuseup dina walungan keneh. Oh, nya tuh. Ahli matur lumayan Pak Ustad. Ngintei. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, amin. Ayo milik kata kamana. Ahmad, kamana? Macam kadieu wae. Urang teh panis kita nalar. Nah, cenah wae datang haji, tapi cenah waktu depan sistem. Kumaha budak lah. Magunan eta. Betul ku aing carekan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ai mana Ahmad?
telat-telatin tas si mana? Tadi teh Pak Ustad, ayo caah nyaah tapi teh usah pula di ditu. Cina yang bisa ngaji, tapi karena waktu teh engke meneh malah. Bener Pak Ustad. Sok maju pede. Tugas kamar di apal gitu kan? Diapalkeun Pak Ustad. Sok cobaan. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaq'atiha kadzibah. Oh. Nah, tuh tangan sakit itu teruskeun. Hilap deui Pak Ustad. Sudah maneh mah tara ngapalkeun. Ngapalkeun Pak Ustad, ngapalkeun. Kira aku ngapalkeun yang bisa sakitu. Mana peganah rolinces meureun. Oke Pak Ustad. Ai hardolin ces teh naon? Kira aku tapal. Ai hardolin ces depan tahar modal ulin inces. Es. Ih, tara Pak Ustad, abi masuk ngapalkeun. Geus cenah mampu ngapal isu kudu bisa titik koma. Nuhun siap Pak Ustad. Jiga nama gerak ulang, gerak ngapalkeun. Mohon atuh Pak Ustad, abi permios heula. Assalamualaikum. Wah, Ustad teh tarekan wae sepupu teu bisa. Mah atuh. Anita Ustad teh anak-anak yang sepupu teu bisa otak dengan sakit-sakitna. Mah lieur. Ahmad. Kek. Tah. Surabaya pengangguran belah mana ya? Tah. Ahmad. Naon, Pak? Pak. Kadiekeun ku Ahmad masalah musik mah kadiekeun lah ya ahlina kadiekeun Pak. Pilih teh maneh juga nuker pusing mah. Naon? Bugu Pak, Ustad teh hayu we nyarekan, ulah salah kaos we kalkulator geura. Yeuh, mah dari ngaran Ustad nyarekan tengah aja, ngarah mana bisa. Geus anu mah ku bapak teh maneh apapun sing ngajin, ya lamun maneh pinter ku bapak rek diberi hadiah. Hadiah naon Pak? Aduh, semangat ya Pak. Pokona spesial kanggo Ahmad. Apalkeun sing pinter, sing rajin, sing tekun pokona. Sakit bosna teh bapak. Oh iya. Apalkeun teh kudu ada semangat enak euy. Ku bapak diberi hadiah. Semangat Sugona we yang aneh, guys. Ngapalkeun anu mah apalkeun
Tah, eta bagian tugas si Ahmad ya bisa luangnya. Oh, namun ayeuna teh bisa dicarekan, tapi ya can aya wae. Kemana nya budak teh? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Man, sok cari ka dieu. Wah, ngapal ke man? Bisa kan? Insyaallah Pak Ustad. Sok cobaan atuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Setuju orang ya, aduh, guys, salut, kawan yang guys, bisa. Salut, bisa tuh mulut sih. Nggak balik. Pokoknya tuh Pak Ustad, abi aya nama balik permios we. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Si Ahmad teh nyangka otak nepikeun ka dinya. Alhamdulillah rabbil alamin.